Nu paling istimewa dewa qaddarahu manazila. Allah mastikeun ka bulan teh dipastikeun tempat-tempat min haitsu sayr dina lempangna horenganan ieu bulan teh teu sambarangan aya manzilahna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya yakin, saya yakin Pangeran teh Allah Sang Maha Pencipta, nyiptakeun langit, nyiptakeun bumi, ieu kuari tambah. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Ya Karim, ya ayat kupohar. Wallahu ta'ala izzat ja'ala anu ngadamel syamsa kana panon poe teh didamel ku Gusti Allah teh biaa cahaya anu ngaleuwihan berbagai cahaya mantap ka bahasakeunana ge dia aizat tadiain nurin disebutna padang beuh pohar poek saenggeusna poek cul panon poek. Masya Allah. Tadina beungeut pamajikan teh kadeuleu barang aya panon poe mah bray. Kadeuleu sia irungna takut. Naon sih Kak? Atuh barang aya panon poe sia kadeuleu hideung sia tah kadeuleu poe. Bih, tah si kakak atuh. Geus bae pokona barang aya panon poe aing ajib ku panon poe. Kadeuleu ku aing sia gitek-gitekanana ge kan. Tuh. Ieu panon poe pohara diaan. Ulah eta gede lah, gede tah mah. Jarum potong raga kehandap. Kasorot ku panon poe. Kadeuleu. Masya Allah. Nang sanyeun. Bejana orang Amerika nu nyeun hayang nyaho deuleu aing beungeut nu mana nu. Cenah Yahudi mana? Sedekeun ka Kristen, sedekeun ka Yahudi. Saha nu nyeun panon poe? Pasti ka Allah. Angkat teu percaya ka Allah. Masya Allah. Wal qamara Allah tega jadikeun bulan sebagai nur cahaya. Tanggal 13 mulai kadeuleu kurang bulan 14 bulan geus eueuh hahala. Dia kurang di tangan di hadapan pohon beringin ya Allah beserta sarwiti karim ya Allah ya Allah anu nyana telah menyatakan I love you indah sementak eta teh ya Allah ya Rabbi cinta saksina bulan waduh wah tarolol sia mantap apa bulan bulan caah berbeda tapi jeung panon poe redup indah sayu senang urang geuleuh bulan ca nang sahanyeun Allah nu paling istimewa dewa qaddarahu manazila. Allah mastikeun ka bulan teh dipastikeun tempat-tempat min haitsu sayr dina lempangna horenganan ieu bulan teh teu sambarangan aya manzilahna. Manzilah teh tempat-tempat poros bulan eta ngaranna manazil dijieun ku Gusti Allah pisamanin wa isrin
Gaya bulan sapeting pindah manzilah malam kahiji aya di manzilah sultan ngarana manzilah teh cek ahli palak. Kemarin harian kedua ke di puten katilu di Soraya kapat tidak bron kalima di sokah nomor kalima di hakah gitu nomor ke genepna di hanah nomor ke 7 naziro ke 8 nasol ke 8 nator salambal salapan 10 najabah manzilah tempat lempangna bulan aya ngaran urang geus ngaranan ku ari nurutan itu mimiti aya Jagorawi Jakarta Bogor Ciawi eta tol nomor kedua ka dieu Serang naon ngaranna tol Serang ka ditu ngaranna tol Merak ulah ngomong atuh sia Serang Merak itu ngaranna ka ditu ayo Serang lah kan lamun ka ditu urangnya Jagorawi anu ka ditu tah Bekasi kana yang ngaran naon Jabotabek nyoba teh sia ka ditu terus nu kuari Bandung kana ngaranna naon Cipularang Jawa ka ditu naon tah ngaranna Cipali kana ngaranna sia unggul poe ka Serang teh ngaranna goblok aya ngaranna eta ya Allah tuh tol Jakarta Merak aduh Masya Allah eta teh ngaranna Jakmer ngaranna aos ya mah parah ya anak buah teh jangan kos gitu kos itu aja barodo tuh kan iya ngaranna 28 terakhir ngaranna Batnul Hut jadi sapeting tetap bulan teh pindah ke poros aya apa gitu disebutna manzilah Allah mentek urang lamun deuk curat-curet nazima jang dagang azima jang kekuatan azima jang pelet sangarana Sarwiti Sin wow sekian nundek diadu ke desa Haji Pendi oh berarti jatuh nate ya sabaraha tungtungnya sabaraha oh berarti jatuhna di malam anu bulan kuari bulan naon ieu bulan teh bulan naon misalnya berarti engke ieu teh malam tanggal 14 na itu teh manzilah naon tanu kuari di bulan ieu atawa engke di deuleu ujungnya sabaraha oh berarti teh ngan tilu berarti tilu teh eta anu hayang manjur mah kos kitu jadi kudu dilu urang lain sacoret-coretna balik mak gabungan teh kos itu gadungan gitu teh teh nyaho teh nyaho arah teh kudu ditu Pendi pe atuh kudu ditu bajadun hawazun hatoyun hatoyun ha 8 to 9 p berarti pak berarti 9 gitu n di dal 4 berarti p jeung 4 sabaraha 9 jeung 4 sabaraha 13 cokot 12 sabaraha tuh cokot 7 mandaknya nama dagangna naas bae. Itu dihitung. Eta kada jadi dukun bukan gitu.
ieu mentrek nyaritakeun dudukunan ieu mah nyaritakeun teh maha kawasa Allah wa qaddarahu manazila ya Allah ya Rabb. Jumlahna aya 12 manzilah 28 manzilah nu 28 dibagi karena buruj aya 12 genep bagian shimali 7 bagian shimali ngitungna ti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September burujun shimaliun Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret eta burujun janubiyun aya aturanana jadi 12 mentak dinazomkeun mun urang ngaji palak afhamtun maisarun nun janun asla akasun sabsujun burujun shimaliun okbizun of asdud deskauzun janjatun pebdatun burujun janubiyun yaitu afhamtun artina April hamal geus eta teh ngaranna buruj hamal to usna 9 nah geus aya rumus-rumus urang maisarun mai saur berarti kun 8 usna 8 oh jadi geus kanyahoan ku urang sangaran sia ustaz teu manjur kajian Muhammad geus mendingan cicing di imah bae dagang moal bejus ya mah da naon geus cicing bae geus sia mah kolot geus geus kahitung jeung deui kadeuleu geus umurna ge geus moal kemana sama lain dipalak deuleu raragan da mah tah nya 28 dibagi 12 buruj tadi shimali genep janubi genep artinya shimali teh ieu kaleren garis khatul istiwa genep kiduleun garis khatul istiwa genep di luhur ngaranna madarul itidal mun dihandap di bumi ngaranna khatul istiwa mun di langit ngaranna madarul itidal moal kaliru teh falak-falakna kullum fi falak yasbahun wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunul qadim ieu ayat teh nyambung jeung ieu wa qaddarahu manazila ya Allah ya Rabbi ieu belajar urang ilmu falak jang naon teh belajar ilmu falak teh ieu ke bakal ngata dijelaskeun anu jelasna kan urang deuk kiblat teh deuk kiblat ya urang di mana ayeuna Indonesia di mana Tangerang ya garis satu istiwa 3 garis satu istiwa ka dieu urang teh sabaraha darjah oh ieu teh urang teh genep darjah lewe setik Mekah mah kaleren garis 21/4 jadi berarti urang teh ieu kiduleun garis khatulistiwa sedengkeun Baitullah mah kaleren garis khatulistiwa mah teh ulah lempeng kanyahokeun heula ku urang teh mana barat mana timur mana selatan mana utara geus lempengkeun tah geus lempeng urang nyaho barat utara timur selatan lembang urang ngagarit dan negara urang daerah urang 6 derajat 3 garis khatulistiwa nyieun deui ka ditu 21/4 derajat lempengkeun make tali nah nu bagus mah urang babarengan neangan benang ti dieu ka Mekah ayo jauh cumanya di jalan atuh geus lah aya ngaranna kitabna rubu takribul maksud make rubu eta klasik ngaranna kuari make HP asal HP-na anu bener urang error sieun mah heran kukulat tita coba ngaji urang dek salat ya coba pangompaskeun di masjid dia nya kompas ini mah salah cenah masjid kunaon teh urang kudu ka ditu jauh amat sih ieu mah hulusiana nu error goblok atuh jauh basa ieu bener-bener ngulon paling lah saeutik itu salah ieu mah lain ngidul mah teu percaya aing ka HP sia tah eta kan hese kos kitu